Anjan Sono Cawoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sinareng simkuring Kang Iwan Bangka sareng Yudi Koyung dina acara Anjang Sono Cawoka. Kiwari simkuring sapada kanca aya di lokasi di Palihan Desa Madiasari, Dusun Sukaraharja. Ieu masih di tempat wisata Borosole. Ieu salah satu tempat wisata, tempat edukasi luar biasa keren. daerah Cineam. Daerah Cineamnya, daerah Cineam Barasan. Karesan ayeuna masih kena di daerah Cineam, janten asana teh pas lamun urang nganjang deui ka Kang Takrun. Teteh aya di dieu geuning. Teh, bade kasih Akang, ada si Akang di mana teh? Menuju di sawah. Menuju sawah, ti iraha teh. Kita di Ciangi. Ku teteh geuning teh di pelarian. Beneran harus butuh. Aduh, geus teu butuh cenah. Aduh, abi atuh ningalian si Akang ka di dieu teh nya. Di belah mana si Akangnya? Kang! Kang! Pangkrun! Krun! Dasar ya. Mah hirup hese di tangan ya. Si teteh tadi dah aya saung cenah di sawah teh. Kemana ya, oi? Dengan jelma hirup sesenya. Mun jelma pae mah tinggal ka makam ieu teh. Jelma hirup maripu duh. Dengan jelma hirup hese. Jelma paeh mah tinggal ka makam da ieu teh. Teuing ka mana ya aki-aki begognya euy. Aduh, aing keur butuh ya. Nah, eta sanu keur molornya euy. Heh. La ilaha illallah. Ku aing diteteangan. Ari Akang ka mana wae keur kisare di dieu? Nah, ieu. Astagfirullahaladzim. Asupan aing teh. Belis aya naon? Urang tata dihayu kukurilngan tatanya. Kieu Kang, dia teh kuring teh tatanya kukurilingan. Papanggih jeung si teteh, urang teh jeung si Cece tadi di Tongo. Kumaha cenah? Di Borosole. Cece teh kaparengan, kuring keur nangan Akang, ari Akang di mana? Teuing da ti isuke di sawah. Terus? Ai cek si teh, ai cek kuring teh di sawah can balik-balik cenah kitu. Ai ku Cece teh di tangan atuh. Karep teuing lah cenah teh butuh. Cek si Cece tah aduh Ya memang geus teu butuh. eta teh. Matak aing di dieu ogena. Oh, Akang sare di teh ti isuk teh pas ya. Gagaba pas ya. Keur tunggu di dieu keur ulin keur ngaso tempo tuh pasawahan pelemuran. Tapi cek si Cece geus teu butuh eta cek Akang pas ya. Teu pas ya saeutik Ngan. oge. Kan urangna geus embung. Aduh, Ya teh, ampun, mun sibuk Teng. lah di dieu ngaso. Yang di dieu gitunya. Lain teh hajat teh naon? Geus bubuh Kang urang teh tuh kapapahitan Kang euy. Memang pahit teh bareto oge dah. Awak geus pahit, nasib geus pahit, ini kapapahitan di wae. Oh, pahitan Kang. Susuganan ieu mah. Kumaha? Urang teh hiji na marek silaturahmi deui. Keke euy.
Asal ngarepet. Nu kadua nama sesuganan akang boga tutunaan duit itu Kang. Tuh geuning. Jauh tina sangkaan. Minjem duit Kang maksudnya gitu. Si koplok aing neneangan. Gua nginjem duit teh wae. Aya bahan deui wae. Aing teh jalan mana bieu? Urang jalan Borosole, eta tempat wisata geuning Madiasari, Urang teh Madiasari. pangi tah jeung pamajikan si Akang beta nanyakeun. Eta mah pangi. Pangi, ente Duh, pangi. Pangi sarua. Oh, cari di sawah aing ku kurilingan neangan ka sawah kan. Iya kapan teh sabah Borosole teh minangkana marada aya tempun saeutik. Ngajakan uing usul Oh, gitu. gitu. Aya anu rada seperti batur gitu tah ieu. Oh, iya. Moal birut neangan di Borosole. Di Borosole, desana desa. Desa Madiasari. Tapi asup Indonesia ieu. Sugan. Sugan asupna peta. Lain yum urang teh ka dieu teh rek Minang Saraya. Lain kapan urang teh geus janjian jeung si teh. Oh, ada ka mana? Oh, ka Akang ngacenah dari ngabelenjeng sorangan sih kan. Aisyah tadi nama Akang urang teh era rek nginjem duit ka Akang katempo ku si ieu ku si Koyum. Geus panggil nama lain. Geus nyebar meureun ka Ulah mana. apaleun tadi nama engke mun si Koyum datang ka dieu Akang teh geus mere duit lah mun mere duit teh mah ka uing gitu. Wah, boy rek nginjem deui. Oh, itu kan urang mah niatna rek ulin kan. Niatna rek ulin. Rek ulin, Tah niatna. apa rek pinjam-pinjam kan Tah apa, kapan? Iya iya caritana berarti serada apa meureunnya. Yen uing teh loba duit. Pancek Akang teh Akang mah asal di alam. Nah. Gitu. Meureun uing kudu nginjem deui ka batur. Lain kan hampura meureun Kang, abi ka dieu teh semoana naon deui. Ah, itu beda geus kebiasaan. Oh, meureun anak disangkana teh uing loba duit ya. Udah jadi bos tutut. Bedah kitu kan geus datonan atuh tutup Kang. Alhamdulillah meureunan jalan tina tutut. Duh. Ah, da leuleutikan kan atuh sampai paling beak 3 ton rebusan teh. Goblok. Ya Oh, ampun. malu membaturan geranya, aya membaturan oge nu di Tasiknya, aya penyanyi, aya membaturan penyanyi, segala rupa lah pokoknya. Men tadi aturan kamari ogenan, teu loba lan ku sakinta. Eta teh Harga tutut pacen teh da mahal. Keur bae kumaha di dinya we cenah harga Harga mah. Oh, ngan kudu digiringkeun. Itu mah aing teh. ngageringkeun teh puas kumaha carana nya. Sabaraha we cenah hargana mah Aduh. sok hayang. Ah, cai teh gelo sia mah. Kang balik deui. Kumaha? Kumaha duit aya wah. Kayak masalah duit mah gampang. Gampang. Gampang kumaha Kang ieu kuring butuh ya. Pokokna mah kabaturan pasti moal dibere kuring mah. Aing geus ripuh kieu. Kang boga duit atuh 50.000 ayeuna. Hari 50.000 mah aya. Ngan. Udah can panen gedang can panen Heeh. gitu nya. Di sawah wah kan ditutup. Maksud teh kopi duit 50.000 kan beli kopi gitu. Gelo eta. Pan apal ududna ge Apa apal. gitu. Sakalian ku akang suguhan kuring ka dieu teh gitu. Alhamdulillah. Ari eta teh susuguh lain. Tah meureun ieu ge ai subuh mah aya wae. Eta keur naon Kang? Oh, ke subuh sia. Aya tah. Muslim. Kok we anggap we we geuning. Aing disangka embe. Pan game. Aduh ya ampun. Sugan keur para bisi cece. Ah sebelum naon denger ge nu kieu. Heureuh ye. Geus di hijikeun jeung kejo gitu. Palingan awakna atur daunmu we. Kapan tidak domba? Ya ampun teh. Ieu teh sawah ngablak, balong ngablak gitu nya. Nu akang. Nu batu. Kan gitu. Nu batu supaya dijauh gitu. Urang gogorowokan tadi Kang Takron disebut disangkan nu gelo aing di ditu tadi ka apa? Lain disangka di dinya mah geus gelo. Aduh ya ampun teh. Disangka sesenya teh. Kieu we yum, ente tulikeun ngobrol aing manela kopi lah. Lieur lah aing teu ngopi teh lieur keur mah duit tentang tumeunang lah. Jangan kopinya. Heuh, manela kopinya. Kudu dah. Oh, saya tahu jeung lieur segala teh nginjem jeung nginjem. Pan tadi teh urang bareng cenah ka Akang. Terus? Heeh, cete di dagoan di pom. Kan di pom anu didinya si Ucu. Heeh. Urang teh ngadago wae cenah teh. Ai pas di WA teh, da urang cenah geus nepi. Oh, nyingcat. Dah heuh, tapi nyingtet teh ka mana? Aku teh apa? Kapan kita menjelma anjing gigit? Kang itu geus lila Kang di dieu. Ai lila si henteu lah kieu we paragi ngaso ieu ari kesel-kesel. Alhamdulillah ning acara memuru dua. Buru dua naonna. Batalkeun. Kada buuk di muru dua. Tapi keun we meureunan Kang da geus. Tapi euy batur memarahin dina medsosnya gitu segala bisa. Nya. Boeing mah terus terang lur, anu keur bisa nga-WA jeung telepon teu bisa di dalam. Eta tinggal zaman. Kasawa Jubrek kita bisanya. Tahu naon. Tadi cenah disenok alamatna disenok cek di dinya. Aing mah apal ge Lain centok. senok, Sherlock. Wah, saya. Aing. Subrek jebruk brek. Dia tadi bruk brek deui. Kepada mah papangi deui jeung balad nya dulur urang ti Cawoka. Alhamdulillah teh sangkarek nyusul. Nah, justru eta kan
nya meureunan urang teh hayang nya meureunan Heeh. kan pedah ka beneran Kang meureun keur keur angin ka Cineam ka dieu ka Akang lah keur Lain, sono lain. ka Akang gitu tah. Jika nama jika nu resep gawing ya lah. Asli Kang. Aku teh love you sama Aku gitu juga lope. Atau lamun cek badak mana mana teh? Amis-amis. Amis-amis. Amis you teh. Amis you. Aduh. Kamana nu meuli kopi? Dasar Deui. muka turut jelema koret aslina nama teh. Saat teh si Bangka. Heeh, asli. Lain koret deui. Amit-amit. Urang wae meureun hirup bebarengan sabaraha puluh tahun jeung saya eta. Heeh. Ieu teh. Habis ada teh anu nginyeum. Dah. Loba hutang. Teh. Hutet. Oh, coba disebut-sebut ke mana-mana ai hutang nu. Yum, kopi nangan dua, oi. Dua. Kopi nangan dua. Akang sok kopi. Masih ngosok mantan dibere aing mah. Sapaleun kan bae aing mau kopi duitna. Kang Dayen ditampi Kangnya. Sok udah tak. Kang ulah itu tukang, wing ulah dia. Jeung ngusir aing nu boga saung. Tapi dah heunya, oi. Kan ku aing saung. Nah, Kang kieu Kang wayahna. Tah nu maya nu amis tah. Asahan. Oh, kepada dia boki asan. Ieu teh ka cici. Heeh. Ceu ai warsa teh sana mina. Abdi cenah cici, cenah pun cici. Heeh. Ceu ceng teh hapunten we, ceng teh ieu nganyuk heudang ke urusan sareng Kang Takrun. Dulu itu ketemuan. Baenya. Kira orang rek nanya. Kumaha? Apaleun tapi eta nyebut Kang Takrun. Hanteu, nu mana cenah teu wawuhan Kang Aing sabenerna. persa cenah. Duka teu wawuh cenah nu mana Kang Pan Takrun. urang yang nanya. Teu Ibu, apaleun. Ari bumina Kang Takrun palih mana? Takrun mana? Aya Aya ge? sok MC, aya ge Suhaya. Eta nama daerah nu terkenal. Oh, eta teh. Beunang bubur-bubur koneng Aduh. kolot. Eta teh beunang kolot. Di tamahan saeutik jadi leuwih tenar gitu Oh, maksudna mah. ada. Aku tenar halus. nama ku ngaran saha Kang? Aduh anak we. Di Takrun nih saya. Nah gitu. Balik deui Kang heula. Urusan duit aya mah. Mending kekeh nu minjem duit. Susuganan. Enak we nama kieu nya. Aya rokok mana? Oh iya, rokok Ya, mah. rokok disebut. Teu inget Ku sabab di UI. Iya, tah. Dengekeun atuh ieu teh kali we. Cicing tos nganyuk Kang. Nah, itu umahnya kemana-mana ngerakeun. Oh. Lamun di Tah, tah mah keur urang dia we lah. Kalah malau. Sok kumaha Kang? Lamun di dinya ada pinjam duit ka dieu. Heeh. Ka beneran keur kosong. Heeh. Tah ayeuna uing nginjem ka dinya. Keur babayar ke warung ada kumaha. Di dinya kan butuh 50.000. Heeh. Uing moal gede paling 100, 50% naik. Jadi kuring nginjem duit ka Akang. Heeh. Akang teh erek mere nginjem ka kuring teh. Ngan duitna Heeh. minta heula ka uing. Tah gitu. Dirinya aya eueuh 100. Ah, iya 100. Tah atuh pulangan we heula. Adi teh pulangan 50. Heeh. Kan dia kaya Bikeun heula eta nu 100. Nu 100 Pan tadi. urang butuhna 50 Kang. Heuh, bikeun heula duitna nu Aing butuh 100. 100. Oh. Receh-receh Kan dia butuh 100 sama 100. Di dinya butuh 50. Heeh. Sok adi kan 100 gerak. Tah iya 100 mah Kang. Nah, dirinya butuh 50. Ah. Lain butuh 50. Ya pulangan 50. Kan dia butuh duit, Lin. Sing eling. Kan dirinya butuh 50.000 Lin. Urang butuh 50. Tah dibere nginjem ku si Dibere Akang. nginjem, aing teh butuh 100 ya, dibere ku dinya 100 nya. Ah. Tahu ieu buka hutang kan Ah. dinya. Dinya butuh 50. Ah. Dibere ku 50, pulangan 50. Dinya kacumponan, uing kacumponan. Terus urang kudu kumaha ayeuna ieu Mau Pan urang butuh nginjem Hutang kan dibayar 50. Anger. atuh dibayar 50 ieu teh. Tah, gitu. Meh urang teu boga hutang Kang. Benernya. Ah. Tah, dia sasal teu boga hutang lunas ka dieu. Urang kadinya kacumponan. Tah eta asupkeun. Jadi dinya kacumponan. Ieu teh duit ti urang wan Kang. Lieur sih emang nya euy. Pan ieu teh duit ti uing. Jika nu bawa Uing teh pan tapi ka dieu teh pinjam duit ka Akang. 50. Dia kan lah 50 na teh kira pugu. Lieur aing mah di dinya mah. Sok, ente lah ngomong. Sok. Kang nginjam duit kuring 50.000. Eueuh, kita duit 50.000, Ah. uing butuh duit ek nginjemkannya 100. Ah. Uing nginjem 100. Iya, urang dibere we ku urang. Ngarah transparan Dibere ku urang. Ah, narima uing duit 100 di dinya. Ah. Di dinya butuh 50. Ah. Yo, dibere nginjem ku uing 50. Ah. Pulangan 50 ka dieu. Dipulangan 50 ka Akang. Tadi tadi kan kacumponan. dia. Dia sesalaman. Benernya. Beres. Beres. Nah, gitu pan kerja. Ai duit urang atuh eueuh beak marah. Duit urang teh beak Kang. Ya atuh kamu lamun dinya cekal gitu, anggar 50 meureun ha? Urang Pan dia butuh. mau balik pan butuh lin 50. Butuh 50. Berarti urang teh nginjem we ka Akang teh teh. 50 heeh. Ya, dikeun. Nah, gitu. Nah. Oh berarti urang hutang ente buka hutang berarti ka Akang. Hutang satu beres. Naon buka hutang jeung babaturan, beres ah. Ah, bener beres. Benernya. Berarti urang teu buka hutang ka Akang nya. Hutang. Ngeus aman gitu. Aya ya. kayak Dok, geus cumpon.
ngan duit urang tinggal 100 kan. Ah bener sih tamanya. Liurnya Pan urang teh butuh duit teh 50. Ah, Duit urang 150, teu ngajejegan yang 200. butuh kan 50. Ieu atuh kieu we nama. Ku sabab butuhnya 50 nya. Tah kuring dibere nginjem 50. jadi ngahutang heulnya. Anggarkeun bae teu butuh kudu dibayar iraha dibayar mah teu kudu ayeuna. Iraha. Mayar nama iraha we. Tapi pan ieu mah dutuing, Kang. Kapan dia tadi? Ka uwi. Oh, heuh Ya nya. butuh 50, kuring dibikeun 50. Tena butuh 50, bigeun deui kakinya 50. Saha nu gebloh, saha nu pinternya we. Aing nu gebloh atau si itu anu pinter? Atau aing nu pinter si itu nu gebloh? Komen dina kolom komentar. Pusing ya kena otak ya. Aing nu gebloh jiga nama itu ya. Pusing tuh. Orang apa geus bener. bener. Kan ente teh butuh 50. 50. Nginjem ka Ini sieu. masih akang. Terus? Kan si akang tetep boga. Nginjem heula ka Ka ente urang. 100. Nah, terus? Bikeun pan 100 ka si akang. Pan ente teh butuh Butuh 50. 50. Kan dibikeun 100 teh Ah, pulahaneun 50. 50. Pan geus dia bener teh. Saksi kuat. Tapi dah heuh nya Tadi euy. ngomong pikir. Salah tapi dah bener anjir teh. Kang berarti kuring teh boga hutang ya? boga hutang. Bae eta Geus nya. boga Kuring teu boga hutang ya teu boga hutang. Beres. Beres. Aduh, Dia Allah eta udah lunas sekali ogenan. Kang ek nanya sakali deui ari akang tadi si Cece nyebutkeun cenah geus teu butuh ka akang kunaon eta? Lain teu butuh sote teu butuh nganggur, butuhna digawe. Teu butuh nganggur, butuh digawe. Kudu digawe urang teh nganapa kapan? Heeh. Kapan geus nganapa di dieu teh. Heeh. Urang teh tambah jawab beres seperti itu. Mun kan ada bukti heureuy. Ayeuna teh. Heeh. Ah, Sak lusa. sakuroy kitu teh. Kade heureuyna jeung lalaki nu saja. Moal atuh saha heula. Oh. Mau dapat Mama kagoda. paling satia hareupeun mah. Tapi akang cinta kan ya ka si Cece? Mati atuh. Tapi ayeuna kieu ieu cinta mati kan si teteh nawannya. Nah, eta nu jadi penasaran mah Soalna mah geus teu butuh geus teu cenah butuh gitu. nyebutna. Teuing lah cenah geus teu butuh cenah. Aduh, kalau mati kan ngomong gitu. Oh. Ngomong gitu. Rasakeun bisa jadi cium gua. Aduh, ya Dicium ampun. deureun-deureun. Eta eta. Aduh, Alhamdulillahnya euy ampun. bisa papangi deui di dieu ya urang. Cing, ngahaja pan ka dieu kan. Aja ka dieu deui. Karet nyusul so Ah. hareureun santai. Bisi kapan kieu geuningannya. Pan akang memeureunnan heueuh. Geus legend gitunya, legend. Abi manggih berita eta si Marcai dina Facebook katanya. Nyuhunkeun pidoana ti sadayana cenah kanggo Kang Takrun ari kurang dari tanya. Kunaon? Gering cenah tabrakan. cenah. Gitu teh? Oh, Si botak? tabrakan. Oh, si botak. Lain orang teh Rika teh nyokot HP pas ditelepon teh pan udah heueuh wan yo nya Kumaha jawaban Kang kulan aduh bener cek Bener aing. jawabanna Oh, mah. bener akang teh kurang naon teu kan terus ayeuna kumaha motor di rumah sakit abi di bengkel eta si Marcai eta balik nelpon si Acai cai teh sing waras teh ngomong teh cenah da urang teh apa ai sia ti si Wedi cerita Aduh, kumaha berarti eta, Kang? biang kerok nama eta Biang kerok deui. nama eta biang keladina mah. Dah. Bisa balet pokona mah kadulu ieu huluna barang. Lain ketang euy aya di saung mah kieu betah. Garena ya, Kang? Areuna ngaso. Teu we kuring ye. Garane kana bilik. Garena mah Kang bari ngaliwet ya, Kang. Insyaallah. Insyaallah. Bakal ngaliwat. Iya. Ayo di lemur bagi pan ngaliwat teh kieu euy mah carana nya. Mun di lemur batu. Heeh. Bari siduru. Heeh. Siduru kana jojodog gitu nya. Bari diuk dina seuneu. Eta tuh pantang bujur. Dibalik Dibalik kumaha si dinya. duru kana seuneu diuk dina Oh, jodog. kapan nyaran ya kana udut tuh? Bari ngeliput ngenyotan bilik. Karena Nyaran teh kana bilik bari udut, ngenyotan Anu udut. penting mah udut. Akang buat boga cerita nu hade teh tentang ieu. Aya Iya, kelucuan tentang boros naon soleh. ieu teh borosole solenya heeh ta pertamana Kang berdirina jembatan ieu beuneunya borosole terusan berdirina saung-saung ya teh kumaha Kang inisiatif pemerintah atau inisiatif swadaya masyarakat Ya teh kieu nya lur. Memang masyarakat pan tapal batas yang Desa Madiasari sareng Desa Cihaur, Kecamatan Manonjaya. Akses gitu ya, akses. Iya. Akses masyarakat. oh berarti ieu teh non pembatas batas Oh, ieu nya. batas. Kan sama itunya, Hmm. sama tubuh itu batas kan itu. Kan masyarakat aksesnya. Iya. Kan deketnya kan tadi kabogola mau tempat ke pasar kan Iya. itu ke pasar. Nah, sehubungan masyarakat baheula na teh ngan ukur ari halono ada bisa teh Iya. mun ibadah Iya. mun Ada bisa mentasnya. semuntas ge sasak awi Ah. paut. Nah, ketika itu masyarakat muncullah satu inspirasi Ah. dari masyarakat Sukaharja. Nah,
ingin ada jembatan menyambungkan ke sana karena keluarga Sukaharja seueur di Cihaur, Bantargoyor, Iya. Bantargoyor pun tadi sami gitu. Nah, sehingga itu diusulkan melalui Musdus aspirasi masyarakat yang ditampung. Belakangnya Mereka mana tuh? arek nganyuk di rokok orang. Serempak setuju untuk mengadakan jembatan ini. Oh. Dan Can Parat, Kang, Can Parat. Iya. Can Parat insya Allah tahun harus. Itulah mun telepat mah 2018. 2018. Dibangun di desa Sakala nanti kabupaten dalam artinya muntas Yang walungan. nyakalnya setik deui-nya padahal mah nya Ya lah, tinggal mudah-mudahan. tahu lah seberapa meter mah nya. Mohon, aya meureun aya 7 meteran mah. Ya mudah-mudahan mah terlaksana Insya Allah. secepat mungkin Insya gitu nya. Jadi- Nah, nyuhunkeun bantosan oge ka pamarentahnya. Kanggo ieu kan akses jalan meureun Ya. 2 kecamatan bisa terhubung gitu lah. Terhubung. Nah, ini join dengan kepala desa Cihaur. Ya. Kepala desa Cihaur join program ya akhirnya stok palu setuju. Cihaur kecamatan Manonjaya. Manonjaya ari ieu mah masukna Sukaharja, teh Desa Madiasari, Kecamatan Kecamatan Cineam. Cineam. Jadi Nah. dua kolaborasi antara Iya. kedua daerah, dua kepala desa sepakat. Nah, ieu meureun tinggal sesana alhamdulillah ieu meureun hasil tina. tapi meureun Kang anu kadituna kan eta ya aspalnya eta aspal kan meureun ti pemerintah oge eta nya. Pemerintah pasti pemerintah. Mungkin kepala desa Cihaur juga berupaya untuk menyambungkan akses ini dengan jalan ya sakieu mah lah teu ripu teuing. Nya. Tapi tinggal ka dieu mah nya tinggal anu ka akangnya galituk eta. Eta teh disebut teh mun cek urang lembur mah jalan dikir. Jalan Sokorinus. oh bener dikir. Nah, iya loh. Eta macam bahasa buyonan itunya. Kan bieu ge abi jalan ka dinya Kang. Aya sugan teh tembusan ka dieu teh geuningannya geuning teh lega ka dieu teh. Ya alhamdulillah Kecamatan Cineam sareng Manonjaya tos tiasa aya akses Nah. di dan Madiasari ka Cihaurnya. Mempercepat, mempermudah. Dan juga di samping pembangunan ini ada ikatan silaturahmi kuat masyarakat dengan eta masyarakat. utama. Modal ieu kan silaturahmi. Silaturahmi, Cenah cokolot lamun urang sering silaturahmi sok panjang umur. Amin, Panjang bali rezeki. Amin, tah eta. Lamun abdi mendidiekan batu na loga sawahna. Ari akan? Loga tarang. Bener lega tarang. Si eta mah kadinya wae. Man kudu iya Lain, euy. kudu jalan. Nah, kembali deui meureun Kang ka ieu nya kana jembatan naon atuh disebutna ya Jembatan naon? Borosole. Borosole. Mudah-mudahan bisa tamat lahnya sampaikan ke Ya, kedoana. anu ka Cihaurna kan itu aya masih kena aya jembatan alit alit. samotoreun. Da itu lamun bablas mah samobileun nya Kang ya bisa mobil masuknya. sepeda cuman mobilnya terbatas, Nah. kelas terbatas paling SS Iya. gitu ya. Tapi alhamdulillah saatosna aya jembatan ieu nyambung walaupun cuma lewat Iya. motor gitu nya, tapi masyarakat lebih cepat, Nya, tah komunikasi eta. lebih cepat, akses lebih cepat alhamdulillah. Jadi misalnya abdi oge anu upami aya acara daerah Cihaur moal muter ka Iya, Manonjaya mah iya. da tapi dieu. Nya, ari basa eta mah kan muter meureun nya Kang nya. Muter Da ka dieu mah bisa jalan kaki meureun nya. Ah, muntas, Iya. bisa muntas motor kana walungan, diganong gitu. Jadi lain jelema naik motor, Lain, naik motor naik jelema. oh, Seperti bisa. tadi teh ya kan, motor ke rumah sakit, jalan Nah, ke bengkel. Baraya cawokahnya. Cawokah. Mudah-mudahan aya milik aya Yusua sadayana dan meureun pribados oge hoyong nepangkeun saha atuh cenah meureunan anggota cawokah teh Nu dijerona teh tadi eta deui cenah. Insyaallah ke kapayuna urang bade nepangan ka anggota-anggota Ya. cawokah makanya diantawisna Kang Wedi, Kang Kudes anu ti Tasiknya, Abdi. Ada yang diulang nyebut Udes. Yayat. Oh, Yayat Ruhiyat. Yayat Yayat Ruhiyat. Ruhiyat asli nama eta Yayat Ruhiyat. Jadi singkatan ngaran Udes teh. Oh, Udes. Apa tuh? Naon dah? Kurang desa. Oh, tapi dah Udes urang desa bener eta. Yayat. Tah. Kalau resan anjeunna oge gaduh channel YouTube. Des Production, DEZ Production. Nah, di antawisna konten-konten musik lah, Musik. konten-konten lagu, cover lagunya. Kang meureun dari dia wae nya barusan hayang ningali meureun tapi ka ditu Kang hayang nguriling. Insyaallah. Anu ningali meureun jembatannya, ningali kondisina da abdi tadi ningali teh ngan karak nepikeun ka ujung we hungkul ka Ya. dituna mah acan katinggalin acan kitu teh buntu gitu tah. Nyakeun bae nya. Meureunna wayahna ka dieu teu tidak ngusuk. Ayekeun bae Kang lah. Sabab ieu balongna nu batur, laukna nu batur. Tak itu udah pasti kadinya. Kurang jalan-jalan belakangnya, urang Biasa cacan jalan-jalan ya hatur untuk sadukung
salah sawiwatna rencangan pribados nu aya di Sumelapnya. Bos mohon. Gondrong terusnya Mohon. Pak RW Jam-Jam. Halo, assalamualaikum. Pokoknya musisi penyanyi Cineam Manunjaya, Ya. salam kenal ti pribadosnya. Ya, Nah, gitu. Kang Yudi Gentat ya. Nah, gitu. Si Raja Kacapi. Geblis. Ayo jembatan anu dibangun Kangnya. Ya. Ari ieu teh anu tembus ka ditu anu tembus mana teh? Ieu tembus Cihaur. ka kampungna Bantar Ngoyor. Desana Desa Cihaur, Kecamatan Manunjaya. Ya. Dituna. Terus Nah, ieu ieu anu sumpingna ti Sukaharja. Sana sumping ti abdi Kang. Paling saha sama deui jelema teh ngaririweuh wae. Juga lolonok teh. nah, Tah ieu anu sumpingna ti Kampung Sukaharja, Desa Madiasari, Kecamatan Cineam. Jadi dua desa ini menyambung antawis Desa Madiasari sareng Desa Cihaur. Upami desa Cineam lebat ka ditu Kang. Adi ieu, lain Desa Cineam. Desa naon tuh? Desa Madiasari. Kecamatan. Oh, Kecamatan Cineam. Gitu, Ari Akang orang Cineam. ting urang mana ieu Oh, kuring sih. Teu kabeungetan dari orang Cineam kieu mah. Gelo. Kang, Woi. saatnya kita untuk promosi. Tong hilap. Pokoknya mah Terus? sumpingan Borosole Borosole. di kawasan Desa Madiasari, Madiasari. perbatasan Sinarang Desa Cihaur. Cihaur. Iya, alhamdulillah tiasa dianggo arulin lah. Gitulah Udah ya, sederhana, murah, gratis, teu kudu keur bayar. ngepreskeun otak ku itu Nah, namanya. Tak gitu. kitu bisa rek selfie di dari. Kan ulah loncat mah. Ulah kade. Bisa loncat indah mah teh Jok atuh di dieu bisa nyobaan. Emu. Tong hilap pokoknya mah di subscribe, like, komentar yang baik-baik Ya. untuk saling memajukan dan lebih mengembangkan di channel kami. Tetap untuk di subscribe, bantu channel kami Genta Musik Entertainment. Tetap di Anjang Sono Cawoka.